juta digentosan 100 juta. Allah ar-Rajaq pemberi rezeki mau apa sabalikna pelit kanu jadi indung nyeri hateun hate indung doraka salaki doraka mah pamajikan ngimilu hancur ngabejaan we biarkan dek mereka indung mah moal kabales jasa indung ku 100 miliar moal sok kajeun tah yeuh keur panganten istri enak keur panganten lalaki ngarah gancang terhenggeusan kela nginum heula keur Cep Latif awas ye arijalu qawamuna ala nisa lalaki mah pamingpin ti awewe aya nu ngaranna pamingpin rek leutik rek gede bakal dipenta tanggung jawab di akhirat ngeuna anu dipingpinna kabeh pamingpin mah Bapak RT, Bapak RK, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Menteri kabeh bakal dipenta tanggung jawab. Kumaha lamun si Ibing jadi ketua RT we jaga di akhirat ditanya, "Hei Ibing, bener maneh bareto ketua RT sumuhun? Rumasa jadi pamimpin masyarakat RT, rumaos. Kunaon pemuda di RT maneh loba keneh nu mabok, rek kumaha si Ibing tanggung jawabna, Pak?" Wah, lamun ingat ka dieu mah jelema sararieun jadi pamimpin teh moal paboro-boro nepi kaya serangan fajar. Gagabah teuing waranian. Paingan Umar bin Khattab mah begitu kapilih janten khalifah Bapak, raja, presiden namun negara republik mah. Begitu kapilih janten khalifah ngecelakeun Cisoca bari ngadoa, "Ya Allah, mugi abdi singkiat nampi ieu musibah, tuh musibah." Di urang mah lain kapilih jadi RTG nangap wayang belegugna teh Aisyah merukan teu berat tanggung jawab tah eta batuk lain ceramah si patuker tah ayeuna Cep Latif begitu nikah Anda langsung jadi pamimpin keluarga. Kumaha lamun jaga ditanya di akhirat, "Hei Latif, bener lilis pamajikan anjeun sumuhun rumasa anjeun jadi pamimpin sumuhun kunaon lilis jeung anak anjeun can salat rek kumaha tanggung jawab?" Hah power ye kade mata keur Cep Latif Kang Ibing mah mihape sebagai kepala keluarga pingpin pamajikan jeung anak jaga untuk tetap aqimu sholah adegeun salat lamun si Ibing ceramah masalah salat pasti dibahas tara tinggalin lantaran lain naon Kang Ibing mah lamun ceramah di nu hajat siga kieu terus terang esok bunga pacampur jeung hariwang bungahna ieu ningali nu hadir meuni pinuh lain dangdut lain layar tancap lain wayang golek bila kadarga ceramah si Ibing bisa pinuh siga kieu bunga ieu cirina umat Islam cinta kana ajaran agamana ngan sok diteruskeun ku hariwang nama lain naon sok sieun lamun aya ceramah si Ibing pinuh siga kieu salat subuh berjamaah di masjid ngan sajajar ge aki-aki hungkul ka ieu nu power di Bandung mah kitu mah loba keneh Pak di Bandung nya di dieu mah sarua meureun da teu nyerah tapi sim kuring yakin di dieu mah moal beda. Ye apa nu ngaceramah ku Kang Ibing diterangkeun hati-hati Bu Pak ieu ciri-cirina zaman teh zaman edan tiba heula ge mun ceramah diterangkeun wae ieu zaman edan teu percaya zaman edan sok saksian malam Salasa malam Jumaah bulan Mulud bulan Rajab kuburan Karamat pinuh kudu tinggal loler ari masjid kosong garelo ieu jelema anu hayang beunghar hayang naik pangkat hayang tereh jodoh tinggal loler di makam emah takokak bari emah teh buta huruf kabeh kajen hujan kajen poek nisila mah abdi teh hayang geura boga imah ceuk mah teh boro-boro sia aing di kebon awi ke Kang Ibing mah lain anti lain ngewa lainnya ulah salah paham sabalikna karunya ka embahna arek teu karunya kumaha da bangsa aingna lalicik Bu geura tingali beunghar hayang naik pangkat hayang jodoh hayang tere ai mere ka embah kopi pahit deui ceuk mah aing dibere kopi wae mah moal bisa hees sia teh meuni ka karunya ka embah ai digeuruh-geuruh ngararamek
ibing urang mulai minta ke kuburan nyuhunkeun maka Allah ieu mah hanya sekadar perantara naon make perantara atuh juga jual beli tanah geuning urang ge Kang Ibing lamun rek menghadap pejabat jelema penting tara bisa langsung kudu ka keamanan ka satpam kudu ka sekretaris kudu ka wakilna heuh da eta mah jelema aduh aing mah yeuh Bu Pak adik-adik duh cek ajaran Islam jelema mah kabeh ge sarua teu jangkung teu penek teu hideung teu bodas teu dekok teu nongnong teu jabrik teu pitak sarua kabeh yang dinilai anu dipunten mah amal perbuatan iman jeung takwana tapi sanajan sarua dina kahirupan sapopoe mah dibeda-beda sanu beda-bedana jelema geus sok tingali apan ku jelema dibedakeunana tukang macul jeung direktur moal bisa diuk ngareneng di kantor tetep beda dina onangan siga kieu ustad jeung koboy dangdut tara ngareneng anger we beda ijazah SD jeung doktoranas di kantorna tara bisa sameja tetep beda apan di dieu ge beda nu dihareup mah make kue di ditu mah moal si anu teu isuk-isuk ge heuh ieu mah contoh ai teu diomongkeun da kadeuleu tapi teu dituakan contoh malah ku beda-beda nah zaman ayeuna mah nepi ka aya bedana antara pupus jeung paeh beda ari pupus mah jelema pangkat pejabat orang penting anu beunghar eta mah pupus anu jajab ka makamna ge mobil ngabring dikawal make sirine da pupus upami paeh mah gara sok tempo jamin teu aya kagableg anu nganterkeun ka makam teh opatan bari ngarobrol we da paeh eta mah ye masih mending di daerah Bobos macan aya di Jakarta mah Kang Ibing gogodeg ye di Jakarta mah kuburan ge kuburan geus di kelas-kelas kuburan aya kelas 1 aya kelas 2 bari sarua di ruang dah henteu sugan bade di kelas 1 Bapak dikurebkeunana sumuhun ngagalina rada jero adi mah teu aya biaya di kelas 3 wae mangga tapi sukuna nolol apa henteu kacipta meureun di kuburan jelema teu gablek marancung ceker bungkul maraka sepatu kelenci yeuh geus kajeun ka mana we ceramah mah yeuh yeuh lamun hayang nyaho peraturan jelema sarua di mana lamun hayang nyaho jelema sarua di jero masjid geus sok di jero masjid mah jelema teh kabeh sarua ustad jeung koboy ngareneng di masjid mah meunang tukang macu jeung direktur ngareneng iya meunang ijazah SD datang ti heula sok wae di sapareup doktoranas ka panerian wayahna we di tukang eta di masjid da can ngadenge peraturan di masjid puntennya anu SD ka Palengker eueuh di masjid mana tingali keur salat berjamaah dipimpin ku hiji imam ruku imam sujud sadaya kompak dipayuneun holik sang pencipta paduli teuing imam biasa SD di tukang doktoranas kabeh urusan da moal mungkin imam ruku kela SD doktoranas moal wakamiluan nah teu bisa tingalikeun bulan puasa eta bulan puasa peraturanna sarua waktuna imsak kabeh arek tukang macu rek direktur eureun bukana maghrib sarerea dan teu sugan Bapak geuning jam 3 siang tos tuang apan doktoranes teu bisa atuh karunya nu SD jam 10 peuting pepelengkingan keneh kunaon teu acan buka SD pae atuh tuh naon ibu atuh